Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yuk patepang deui sareng Ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana, mangga ayeuna coba perhatikeun heula. Naon? Nu kahiji nyaeta kagagahan. Anu kadua nyaeta kasenian. Anu katilu nyaeta kakuatan. Coba siswa-siswi sadayana, kira-kira dina kalimat anu tadi kagagahan nya, terus aya kakuatan, sareng aya kasenian. Kita coba analisis dina kecap-kecap tadi aya naon? Sanu terang nyaleres dina kecap anu tilu tadi teh aya nu disebut rarangken. Ya kan pernahnya diajar materi rarangken sareng Ibu dina video serta acananya materi ngeunaan rarangken. Tah, siswa-siswi sadayana coba tebak dina kecap anu tilu tadi aya rarangken naon? Aya asal kecapna coba tina kagagahan. Asal kecapna tina naon? Asal kecapna tina gagah. Berarti aya rarangken ka jeung aya rarangken tukang an. Tah, dina materi kecap rarangken pan pernah dibahasnya. Eta teh disebutna rarangken naon? Rarangken barungnya. Jadi aya rarangken hareupan, aya rarangken tukangan, disebutna rarangken barung. Leres? Dina kecap kakuatan. Kecap dasarna naon? Kuat. Sami make rarangken naon? Make rarangken ka jeung an. Rarangken hareup ka jeung rarangken tukang an. Anu katilu aya kecap naon? Kasenian. Asal kecapna tina seni. Make sami, make rarangken ka jeung an. Jadi kasenian. Tah, eta teh disebutna rarangken barung kaan nya. Kumaha siswa-siswi dugi ka dieu ka atas. Coba dibuka deui nya. File-filena dibuka deui baru di otakna. Tah, siswa-siswi sadayana rarangken barung kaan miboga fungsi nya. Di antarana anu kahiji ngawangun kecap barang ya. Jadi peran soginya diajar ngeunaan kecap barang, kecap pagawean nya. Dina video serta acana nya. Ngawangun kecap barang anu ngandung hati, anu patali jeung nya. Contohnya kumaha Bu? Patali jeung ya. Coba. Contohna nu tadi aya kakuatan. Anu kadua aya kaendahan. Berarti lamun kakuatan patali ajeun sifat anu kuatnya, lamun kaendahan berarti patali ajeun hal-hal nu endah. Tah, lamun kageulisan patali ajeun hal-hal nu geulis. Lamun kabudayaan patali ajeun hal-hal budaya. Tah, urang larapkeun dina kalimah. Contona kabudayaan Sunda teh kudu dimumule ku rumaja nya. Tah kitu siswa-siswi sadayana. Ka atas urang lajengkeun kana fungsi anu kadua. Fungsina naon? Eta ngandung harti. Contohna kadaharan. Aya contoh kalimah dojang mangrupa salah sahiji kadaharan tradisional di Bogor. Anu saterusna ngandung harti anu dikeun. Contohna kapentingan, kaperluan. Kumaha kalimahna? Urang kudu ngajaga lingkungan pikeun kapentingan sarerea nya. Urang teraskeun
anu ngandung harti anu sifatna. Contohna kanyataan, kajayaan, nya. Contoh kalimatna nyarita ku basa Sunda teh kudu dijadikeun kebiasaan. Tadi kalimatnya kebiasaan. Anu saterusna anu ngandung harti tempat, anu patali jeung contoh kacamatan, kadalaman, kawadanaan. Contoh kalimahna di Kacamatan Sukajaya mah rawan longsor. Anu kedua ngawangun kecap pagawean pasif anu ngandung harti teu dihaja kekenaanku. Contohna kadiukan, kacaahan, kakotoran. Kalimahna kumaha? Permen karet teh kadiukan jadi tapel kan aro. Eta contohnya. Orang teruskan anu ngandung harti teu dihaja kakeunaan ku pagawean. Contohna kabangsatan, kacopetan, kamalingan nya. Kalimahna tadi Umi kacopetan di pasar Cigudeg. Anu saterusna nu ngandung harti teu dihaja aya dina kaayaan. Contohna kalaparan nya. Korban longsor jeung banjir teh kalaparan nya. Atos anu saterusna anu ngandung harti bisa dian. Contohna kacumponan, kaptedunan. Kalimahna Dede hayang mobilan remote control teh geus kacumponan. Terus hari anu katiluna ngawangun kecap sifat anu ngandung harti bisa dikeun. Contohna kabuktian, kapastian. Kalimahna kumaha? Zaman ayeuna mah geus kabuktian loba pajabat ukur janji wungkul. Saterusna anu ngandung harti teu dihaja. Contohna kabeneran, kalepasan. Kalimahna kabeneran kuring keur butuh duit torojo nu rek meuli barang. Tanya anu ngandung harti teu dihaja kakeunaan. Contohna kaberangan, kapanasan nya. Contohna si Asep mah datang ka sakola teh kaberangan wae. Tah siswa-siswi sadayana kumaha kahartos materi ngeunaan kecap anu make rarangken barung kaan nya. Tah kumaha siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan penjelasan ti ibu kahartosnya tadi aya contoh-contohna nya biasa dipelajari deui. Tah siswa-siswi sadayana sangkan hidup leuwih ngarti karena materi ieu mangga kerjakeun latihan heula. Hidup tiasa ninggal latihanna dina layar. Siswa-siswi sadayana sakitu wae pembelajaran dina danget ayeuna, mudah-mudahan kahartos tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.